aya nu terlupakan di diri urang teh sanggeusna urang belajar rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iya ya iman ka Allah, iman ka malaikat Allah. Amantu billahi wa malaikatihi. Urang teh iman ka Allah, iman percaya bahwa Allah teh nyiptakeun malaikat. Malaikat eta nu aya digigir katuhu hiji, digigir kenca hiji. Salila hirup urang teu pernah lepas. Nyana selalu mencatat. Naon bae anu ku urang diucapkeun dicatat. Bahkan nu ku urang digawean dicatat. Teu pernah aya anu kaliwat saeutik-eutik acan terlupakan ku urang. Bahwa digigir katuh urang aya malaikat raqib, digigir kenca urang aya malaikat atid, selalu mencatat pagawean urang, kalakuan urang, ucapan urang. Ya Allah ya Rabb, ieu malaikat raqib mencatat anu positif-positif, nu baragus, nu bagus-bagus. Malaikat atid nyatet anu goreng-goreng, negatif-negatif. Nah kuari dek nanya kula ka urang dia, kira-kira Haji Pedi lobaan catatan positif apa negatif? Seperti negatif. Boro-boro engke di akhirat ku malaikat, di dunia kene geus jadi saksi. Nyaksian nya lalu ngomong ya nyahuan batur ge kadeleuna meureun beungeutna ieu teh beungeut perang. Kan beungeut kadeulean, beungeut ibadah tah ieu di tukang. Tah ieu. Ieu beungeut setengah ibadah. Ieu mah beungeut ieu naon ieu kos ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina
oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus ka rerencangan simkuring guru simkuring ye nu belah katuhu Kiai Haji Saipudin bener dengaran ya iya mudah-mudahan dibere teger ngana dibere kuat dibere bisa nyandung atuh gagah gejang naon itu nyandung kopong tau maksud oge ka kiai anu sanesna nu hadir dina ieu haflah anu kusimkuring sangat dimulyakeun pisan termasuk kiai anu belah kenca ieu anu geus masyhur di Solear Kiai Haji Profesor Doktor Supendi AF AF teh anak bil khusus pisan ka keluarga duka Ibu Hajah almarhumah Ibu Hajah Sukat anu kasida pisan kusim kuring dimulyakeunana kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ka opat ieu urang tiasa kempel di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ngadorong doa anjeunna parantos mulih ka jati mulang ka asal dengan perkiraan umur 65 tahun ngora keneh lamun bebe jaheula waga kula maksudna teu maning ieu we Ibu Hajah mah di dieu aya keneh mangpaatna terutama di kalangan keluarga nya nama bageus ayalah loba manfaat aya incuna ge ngadoakeun bapak kolot kiraha aya jadi keluarga nu kitu ku teu manfaat ya Allah ya Rabbi disangka ku batur bagus be padahal lamun nyaho mah ulahnya Ibu Hajah parantos muli teu aneh urang ngadengen nu maot teh sebab geus sering puluhan kali ratusan kali
di mata urang nu maot eta geus ambalaya nu di rumah sakit muriang, nu di imah muriang, nu sehat anu berjamaah maot sekaligus kena tsunami ambalaya angin selomba tapi eta hate urang henteu daekeun leuleus pemandangan maot nuku urang kasaksian rupa-rupa teu daekeun leuleus tah hate urang teh boro-boro ente ieu nu dihareup carang kapanggih jeung kula si atuh sering kapanggih jeung diajak bae ieu mah bangka warah ieu teu daek leuleus hate teh ya Allah ya Rabb. Maksud leuleus hate teh kumaha emang Kiai? Leuleus hate teh kurang pati resep karena dunia eta leuleus hate siga alhamdulillah dagang teh macet eta teh lain leuleus hate macet jang ukuran urang deket apa jauh ka Allah ulah dideleuna naonna ragap diri urang datang ka mana urang teu resepna kana dunia sebab Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tadi dibacakeun ku qori urang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sering teh ngadenge jeung urang ge sering maca wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur tuh si mah sebluk atuh dibaca wa mal hayatud dunya teu aya ari kahirupan dunia illa mata'ul ghurur kecuali barang-barang anu pinuh ku tipuan hina berarti pinuh tipuan Soeharto presiden urang katipu ku dunia Ibu Tin katipu ku dunia mak aja tuh jadi pakai ibadah atuh mudah-mudahan jana onda mak bege presiden sangkilan di kanarakakeun jadi raja di dieuna sia raja lain naon lain ngagujubarkan neraka andai kata ieu mah andai kata ya Allah ya Rabb eta mangan sakadar jana hudangkeun hate hungkul urang bari mah urang datang ka mana ye kurang pati resepna kana dunia sabaraha persen ye cenah ja urang mah henteu numantek teu boga lain boga nah resep aya nu boga tur resep aya nu resep tur boga kabeneran aya anu teu boga tapi resep aduh ya teu boga tapi resep bloon kan Masya Allah kan is parah ya mah jadi ngukur kadeketan orang ke Allah sabaraha pegat da orang terhadap dunia eta bae ya
masyaallah urang mah boro-boro naon neuleus sapeda kempes ge resep neuleus sapeda kempes resep hayang maksudna hayang lumayan cenah ieu dibawa ka Madura mah lumayan di kilo aya bae tah ka resep ya Allah ya Rabbi resep bae pemajikan di imah boga lumayan bisa kena dipake tapi neuleun nu sejen teh resep bae ieu jurig ngaranna jurig ngaranna banyak lain jelema ieu sabenerna mah cek ulah ge tadi tenar di solear ieu rajana mun hayang nyaho mah tidak empeh teh hate teh tidak empeh gitu teh kieu teh ya lah jaing mah geus kolot sugih geus baheula gagah geus baheula teh zaman di Jakarta ya alhamdulillah ku batur di bos-bos wallah alam aslina mah lah kuari mah geus kolot geus we urang mah lobakeun ka masjid we ti imah ka masjid ti imah ka masjid ti masjid ka imah geus sakitu alhamdulillah terbukti di Haji Pendi masyaallah pagawean iwal ti imah ka masjid ti imah ka masjid beneran lain lalagaan ngan kotak masjid eueuh oh bener lah ieu coba atau emang tenar di solear ya Allah ya Rabb di era internet ayeuna di era globalisasi ayeuna di era Presiden Jokowi anu alhamdulillah karasa ku urang adil jeung jujurna karasa atuh si ulah lu culak cileuk atuh aing keur ngomong karasa agurang masyaallah kacir jana urusan politik urusan ekonomi urang kembali ke urang artina urang ieu bakal maot sarua jeung almarhumah dunia anu sakieu begahna indah pohara geus maot atuh geus ditinggalkeun nu dibawa teh ngan saboeh-boehna we ungkut eueuh nu dibawa per detik ieu teh boeh anu bakal mungkus Haji Pendi teh geus aya 100% geus aya sia doang mah hiji heulanan geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz boeh nu bakal mungkus jana teh geus aya kunaon make jeung jegre amat ya Allah ya Rabbi inget masyaallah boeh nu bakal mungkus urang teh geus aya tulisanana masyaallah karim nah iyalah jang itibar ya saat ieu urang hirup di alam dunia dibere ku Gusti Allah jag-jagwa ringkas alhamdulillah mata bisa nempo sakumaha kahayang urang resep urang sesuai jeung nafsuna ceuli kitu kene bisa ngadenge sesuai jeung kahayang ceuli irung bisa ngambean sesuai jeung kahayang ambe irung letah leungeun suku nurut
sakumaha loyog hate urang cak hate urang cekel tah dicekel cak hate urang pesek tah pesek cak hate urang ngalengkah sia ka anu ngalengkah ieu suku ya Allah ya Rabb ieu teh aga hota urang setia anu luar biasa ka urang pohara kurang kumaha Allah mere nikmat ka urang cak hate urang deuleu bagus gelis tanyakeun nomor SMS na siap nurut ya Allah ya Rabb nurut ceuli kitu kene perintah hate teh nurut bae iyalah salila hirup urang teh ngahadam ka urang mata ngahadam ka urang ceuli ngahadam ka urang irung ngahadam ka urang leungeun ngahadam ka urang suku ngahadam ka urang sakumaha kahayang urang di akhirat engke justru ieu leungeun bakalna jadi saksi leungeun bakal ngomong pernah dicekelkeun ka si mbak urang mana anu susuna diojol jeung baso teh siap katanya kunjuk kalau tak leungeun tak sia leungeun ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid aya nu terlupakan di diri urang teh sanggeusna urang belajar rukun iman amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi iya iman ka Allah iman ka malaikat Allah amantu billahi wa malaikatihi urang teh iman ka Allah iman percaya bahwa Allah teh nyiptakeun malaikat eta nu aya digigir katuhu hiji digigir kenca hiji salila hirup urang teu pernah lepas nyana selalu mencatat naon bae anu ku urang diucapkeun dicatat bahkan nu ku urang digawean dicatat teu pernah aya anu kaliwat saeutik-eutik acan terlupakan ku urang bahwa digigir katuh urang aya malaikat raqib digigir kenca urang aya malaikat atid selalu mencatat pagawean urang kalakuan urang ucapan urang ya Allah ya Rabb iya malaikat raqib mencatat anu positif nu bagus malaikat atid nyatet anu goreng negatif nah kuari dek nanya kula ka urang dia kira-kira Haji Pedi lobaan catatan positif apa negatif sportif negatif boro-boro engke di akhirat ku malaikat di dunia kene geus jadi saksi nyaksian nya lalu ngomong ya nyahuan batur ge kadeleuna meureun beungeutna teh beungeut perang kan beungeut kadelean beungeut ibadah tah ieu di tukang tah ieu ieu beungeut setengah ibadah ieu mah beungeut ieu naon ieu kos ieu sinaran beungeut ibadah mah sinar teu kudu disorbanan teu kudu dijubahan teu kudu dijasan teu kudu make tamer teu kudu aya sinar ka ciri ya Allah aya tanda nur ilahi nu apaleun mah masyaallah kan ya Allah mencuat muncar cahaya ilahi tuh urang lamun awewe nya geulis wajahna awakna semampai loba teh manu kitu mah tetapi na ieu nu aya sinar ilahian
anu pasti lamunku urang disunting yakna dikawin bahagia sebab bakal tentrem lamun aya sinar ilahian deka mamana nanya kare ka mana tuh kan geunah doaku menyertaimu be ya malain bang deka mana sih emang aja ngabur saya katabrak gitu sih awajikan geunah tuh datangna disambut aya nur ilahian di dieuna lamun das usaha teh maka keur teu meunang nage alhamdulillah nu penting kakak usaha beja usaha teh ibadah kan ngeunaheun kana hate komo keur meunang keur teu meunang nage masalah penting maka kakak usaha be ibadah ieu mah penting nama sakitu be atas nama suami berarti bertanggung jawab kakak ku ngaluyurna ge usaha kula mah ieu teh geus bahagia luar biasa asana hate urang eta jeung kulkas ge tiisan hate urang ieu mah lain deui bang usaha mana buktina mana tah ieu nu hantar ya Allah ya Rabbi sinar ilahi ketika aya nu maot tatanggana noel ka tahlil atuh aya sinar ilahian penting dihudangkeun ka tahajud atuh aya sinar ilahian ngeunaheun boga pamajikan keur magelis semampai aya sinar ilahian kuari Bang Haji Pendi kukula dek ditanya maning mana aya awewe cuman nur ilahi aya jore tapi aya nur ilahian maning mana main gelis aya nuran goblok emangnya nama meureun urang bener-bener urang ditu meureunnya itu akur yang pertanyaan begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya kembali tadi saat urang hirup di dunia leungeun begitu setia ka urang mata begitu setia ka urang ceuli begitu setia ka urang tetapi ke di akhirat al yauma akmaltu lakum dinakum al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al yauma nakhtimu ala afwahihim dina poe ieu kaula ngonci kana sungut masyaallah wa tukallimuna aydihim leungeun nu kuari setia ka urang titah nyekel naon bae ge daekeun nu meunang cak agama nu teu meunang cak agama nu haram terus bae setia luar biasa jaga di akhirat wa tukallimuna aydihim leungeun bakal jadi saksi saat Haji Pendi sungutna dikunci jaga di akhirat justru leungeunna ngomong cak leungeun kula pernah dititah kunyana nyabakan sacabak-cabakna malaikat coba nyabak naon bae ngomong leungeunnya na ngomong coba nelaeng leungeun sia tuh kadeule ku kula mah ya Allah Gusti si leungeun ih uyuhan leungeun sering akunya nah ieu kabeh mata urang bakal ngomong cili urang bakal ngomong ulah jauh-jauh saat ieu urang terlalu terlena terhadap alat elektronik HP kulangan sakadar mere itibar mau izoh per hari sabaraha kali mencet bakal aya catetanana naon anu dipencetna kuramu malaikat selalu mencatat ketika anu dipencetna ieu positif soal-soal syariat soal-soal nu dihalalkeun aya catatan tetapi
ketika pencetanana anu dilarang ku agama bakal aya catatanana seperti lobaan anu dihalalkeun apa lobaan anu diharamkeun tapi pencetanana ngaku atuh sia bae nu ngaku Al-Qur'an ieu mah beungeut naon sih bro ayo ieu teh leungeun urang pencetanana ngaku diri urang lobaan nu dipencet ku urang teh nu meunang cak syariat apa nu teu meunang cek syariat masyaallah encan pemandangan di HP lobaan anu meunang apa lobaan anu henteu ya Allah ya Rabb cukup jangan gujubar ka neraka pepencetan HP hungkul mantap kukula mah geus diusulkeun ya geus diusulkeun ka malaikat Malik malaikat sama dia tuh Masya Allah karim tadi ge urang iman ke Allah iman ka Kangjeng Rasul ka para rasul iman ke malaikat nu wajib dikajahokeun 10 Jibril Mikail Israil dan selanjutnya nah Jibril pembawa wahyu Mikail nya nama wahuna ka Israil doang nah nang bae ditanya nage kan mun jeung Israil nya nama geus pasini tetere Israil lagi geus kieu di kawana dia itu malaikat mah bahasa naon bae bisa lah iyalah jang sebuah renungan hati-hati terlupakan ieu teh perhari-perharina bahwa di diri urang aya malaikat raqib jeung atid sebagai pencatat urang leuwih sieun ka polisi leuwih sieun ka TNI leuwih sieun ka aturan-aturan manusia dibanding jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, per hari da ieu urang catatan urang asupkeun ka jero kalbu urang. Lobaan nu mana ieu? Mumpung aya keneh waktu anu pernah ku urang dilakukeun kurang bagus tobatan. Mulai ayeuna ka hareup urang kejar nu positif-positif. Tingkatkeun kualitas urang monggo Allah ningkatkeun kualitas di dunia mah mobil tadina teu boga supaya boga kualitas dunia tadina pangkat dengan sakadar itu balok hiji supaya balok dua geus butuh balok di imah loba atawa wilayah paheula mah sakadar teh ngan sakadar jadi lurah yang jadi camat di camat yang jadi kualitas dunia nu dideuleu teh sekedar dunia dan dunia ulah eta gampang teh mah kualitas urang mungguh Allah tingkatkeun lamun pernah terjadi di Amerika mendidik seorang anak jualan ieu mah ieu diberenya na kaos seharga mun di urang mah 20.000 jual tak kumaneh cek bapakna dijual alhamdulillah dengan bisa na bicara nu 20.000 teh bisa harga bisa laku jadi 30.000 seuri bae bapakna bisa maneh alhamdulillah bere deui kaos model eta coba kuari supaya laku 100.000 ye cakan ulah je ingkatkan coba kumaha carana dipikir kunyana supaya laku 100.000 kumaha ieu teh Masya Allah ya gambar bintang film tempelkeun kunyana ka dinya dijual jadi mahal tuh kan isukna BPJD alhamdulillah bae jadi laku lain 100.000 malah laku 200.000 bisaan maneh cenah beredei kaos nu eta supaya laku 500.000 ayo
mikirnya wah kebenaran aya haji pendik bak tempelkeun di dinya hati teu laku sama sekali itu bisa ningkatkeun ngaranna eta Masya Allah dengan berbagai cara bisalah laku kaosnya 20.000 hargana tetapi pertama bisa jadi 30 bisa jadi 100 jadi 200 bisa jadi 500 terakhir bahkan bisa jadi 1 juta dengan cara manehanana bapana cuma senyum baik cek bapada maneh bisaan kumaha eta bisa-bisa kitu kukula dipikir cek anakna supaya ieu berkualitas menurut manusia supaya lakuna lebih mahal jadi karesep jelema teh kumanehna dituturkeun eta mah cara berekonomi seperti eta saat ieu kuari ieu lockdown corona covid nyana kan dagangna karung bae deuk saha nu meuli karung kuari mah jualan masker bos hanya masker gitu menang sembarangan yang warna hijau bos yang lain mah nggak boleh nah iya kan kudunya eta ngaranna usaha ieu mah usaha karung bae atuh hutang terus datang ka kuari ieu mah usaha potong sawah geus dijual bahkan anak lagi geus hampir diteluh bapak ya aduh tuh beres sih mah ya kalau temen didik karena nah eta teh carita kualitas dunia nah kuariga urang supaya berkualitas indallah kumaha carana sangkan engke urang ketika ditimbang amal teh lantaran berkualitas indallah lebih berat ke arah katuhu nikmat kan orang nah kualitas atuh menurut Allah supaya rada ditingkatkan satu kadanan cara wali Allah mati resep pisan kana dunia minimal ulah pati resep minimal eta mah kunci tah supaya orang teh ya berpikir hati aing mah jar resep kada dunia ya resep lain urusan boga jeung teu boga resep jeung teu resep urusanana kita ukuran nomor hiji eta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur lamun jelema ngejar-ngejar dunia berarti ngejar-ngejar mata'ul ghurur ngejar-ngejar barang-barang anu pinuh dengan tipuan urang berangkat mengejar dunia sedang mengejar mata'ul ghurur urang transaksi mata'ul ghurur diris lamun sesuai jeung agama lamun teu sesuai jeung agama make ngabohong make nipu dan lain sebagainya nya mata'ul ghurur nya carana teu beres terutama kuari urusan kredit mana jelema nu teu ngredit dunia mata'ul ghurur carana ge geus make cara anu ribawi deuk kumaha coba tanggung jawab di hadapan Allah pertama ulah pati resep teuing kuncina nomor kedua berpikir kualitas aing engke di hadapan Allah teh kumaha sedengkeun pangbalikan teh cuma dua hiji surga nomor kedua neraka kuari hitung diri urang aing si mun pae ka mana ieu aing mun pae ka mana ieu kuali nanya ka Mang Haji kira-kira Mang Haji mun pae kira-kira ka mana sombong ya jelema tilok ibadah yang ka surga sombong berarti ya boga kayang doang nah iya nah coba ulah sombong kira-kira mun pae ka surga ka neraka sombong sekali deui kira-kira neraka loh ngaku ngarakunya nah nu hebat bakar lain gitu ya Allah ya Rabb abdi teh dipayeuneun Gusti teh nanaonan abdi teh ciptaan Gusti ibadah abdi teh kieu bae asana abdi mah meureun pangheulana ka neraka tah nu hebat jelema di hareupeun Allah kitu
abdi teh meureunana bakal jadi suruh neraka Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti tapi Gusti abdi teh teu kuat mun di ka neraka ke ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa anan jahimi ka suga pidawas abdi teh lain ahli ka neraka jahanam abdi mah embung atuh sia ka mana atuh ye geus bae di tengah bae teh rahasia jurus di tah MC macaknya aing mah kajen di tengah bae lah cak kira jadi berarti ka surga cenah lain ahli jalain ahli ibadah ka neraka tuh jangan ngaranna geus embung geus bae nya nemah Gusti abdi mah di tengah we cakna eta mah tawadu tah MC nu tadi kebal-kebal kan di tengah bae makana anu nanja cek malaikat sia di tengah bae atuh kamanakeun ngageser ka ditu saeutik atuh panas teh gitu ngageser kan ka ditu ka surga encan ka surga mah kae anu nanya dicek malaikat sia di jambe teh betah mah tuh betah mah henteu kan di ditu deket lawang atuh di ditu deket lawang tuh kebal-kebal ka ditu asuh nah ieu mah lain cek malaikat sia di tengah bae kae naon atuh geus ge bae ka ditu ka neraka abak para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mualila deui urang ge antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun urang bakal nyusul teu nyaho buah nu ngora buah nu kolot ngan alangkah baikna nu nyusul ka ditu nu kolot heula nu pantes nu kolot heula kolot jangan mah wis terus lain di hulu di dia geus wisan geus paling tilakeun dia itu tuh aja Saiful itu geus paling hijikeun jeung aja Saiful habak lah nah ieu mah jang itibat lain lalaga jemari-jemari urang pencetanana bakal ditulis malaikat teu pernah sare malaikat teu pernah lengah lengkah-lengkah urang ka mana aya catetanan leungeun-leungeun urang bakal aya catetanan ku hari nu begitu setia ngaladen ka urang tapi engke di akhirat justru kontroversi jeung urang nyaksian naon nu dilakukeun di dunia Allah karim tingkatkan kualitas orang sakumaha tadi mantak naon mulai ayeuna ya Allah ya Rabb berpikir orang sabada ieu jaheunya sabaraha anu sebaya jeung urang anu geus maot sabaraha anu sahandapeun urang anu geus barali ka ditu Gusti ieu teh tinggal nunggu waktu we idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim di mana geus datang ajal moal maju sasiku moal mundur sajengkal pas pisan teu bisa dicaritakeun waduh eta kamari nyana muriang lamun teh meureun dibawa ka dukun jager teu bisa kitu bu cenah mun diobatan mah teu bisa kitu janu sehat ge paeh mah paeh bae bu ieu mah corona ye haju paeh teu bisa lain ku corona ajal yakinkeun di jero hate urang ajal nah di mana datang ajal teu sehat teu gering teu kolot teu ngora teu budak berangkat bae haju aya nu ngadadak teh ambal aya loba nu mere kabar ka kaula kiai doana atawa ngundang nyalateun hampir unggal poe ngan kulana rada kurang sehat ieu ge can pati sehat salila pulang ti Banjar teh tah can pati sehat pisan nah ieu teh hampir unggal poe nu ngadadak nu meriang nu ngadadak nu almarhum Haji Mamin atuh tas dipira datang ka imah maot urang sepatan teh mantas di pasar balik maot urang bitung isuk-isuk udang mandi nginum nyiduh kopi sorangan deden di meja yanana kieu be cak pamajikanana eta si ka haji kopi kunaon teu diinum cak nyana tita tadi datang pamajikanna ka dinya keur kieu be haji ya innalillahi nian kopi sorangan coba ayo kumaha anu di ditu belah ditu cisokan teh di luhur beuteung pamajikanana
atuh cek pamajikan ke haji ya kebal amat cek na teu hudangna teu turun-turun ieu mah berat kieu haji orenganan mau ti luhur beuteung ya sia masuk macem-macem kudu dijabarkeun wae budak bodoh jasa ya Allah ya Rabb Gusti Allah nu agung aduh kula sedih aya tapi naon gara-garana yang seri aya di pamajikan datang ka imah nanyakeun teh masalahna kieu cenah kunaon ieu cenah salah ki abi ayo maot keur kitu ceuna teh jadi ke di luhur nu ditanyakeun ku kula eta mandina kumaha ceukna teh kan nya geus mau cenah mandi junubna kumaha oh hebat nih berarti pamajikannya mikiran salakina junubna kumaha atunya nama teu dipandian ge teu doraka urang nu doraka mah nya nama teu mandi ge dibalangkeun oh masalah cara kuari kena covid atunya nama teu doraka dek dipandian dek henteu dek dibungkus dek henteu urang nu hirup lamun teu dipandian lamun teu dibungkus lamun teu disolateun teu dikiblatkeun urang nu hirup bakal ditanya ku Gusti Allah terutama du bakal pageulana ditanya RT RW lurah terus ka dituna sampai ke RI 1 atas perintah saha ieu nemblek kabeh ikir carita ngantak lah dijati kabar ieu laporan ka kula bongkar itu di pandian mah teu disalateun mah bongkar pandian bungkus salatan kubur doraka urang selama maneh nanya ke aing kecuali teu nanya sabodo sia urang jati doraka kabeh termasuk Haji Saipudin pangheulana doraka jana tah lo ti heula nya ka neraka jahanam bareng jeung mayit-mayit covid atuh keur carita ieu mah ye ulah karunya sia betolol hasud orang Bogor hiji bongan nanya ka kaula tuh mun teu nanya mah teu nyaho kula teu doraka lantaran nanya anakna temen nu nanya di Bogor hiji cenah kieu bongkar wajib bongan nanya bongkar kunaon cenah geus sabaraha poe 2 poe bongkar 2 poe mah hayo geus terus bongkar deui kumanehanan bener ternyata Masya Allah teu dikiblatkeun teu dibungkus teu disolat bongkar pandian bungkus malaten kubur salila nanya kula mah terus we ngajelaskeun sabodo tamu urusan dilaksanakeun henteu ngan tetep dipantau kudu dilaksanakeun sebab nanya alhamdulillah nah ieu nu maot mah sebenarnya mah geus urusan urang nu hirup nu bakal ditanya nah jadi lamun aya jelema junub maot hiji bae mandina mah teu meunang dua-dua geus mandi mait bae teu meunang nawaitu ropal hadasil akbar nu ieu jang nu ieu teu kudu beak kumaha di junub ge kos hadas leutik urang ngakukeun hadas gede mandi na hadas leutik bakal bawa asal bisa tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi di Amerika kolot ngadidik anak seharga 20.000 supaya laku jadi 30, jadi 100, jadi 200, jadi 500, bahkan jadi 1 juta dengan kepintaran budak bisa manehanana direkayasa ku manehanana kaos nama seperti eta-eta keneh boho ieu teh jelema resepna kawana wah aya gambar Elvis langsung terus Elvis suka sih bukan nyaos ya kampungan tuh Elvis Presley guys aduh udah nya nama mayor ge gayor heran aing mah teu nyahoeun nya tah aya deui lantaran di Amerika mah geus kitu anu resepeunana teh ke Mick Jagger dirapi-rapi punyana dibagus-bagus dijual bahkan kabeneran harita teh aya anu show
langsung dipenta koknya tanda tangan eta nu mahal di kaos teh langsung ditanda tangani ya Allah bil barokah meureunnya kaos jurig nah ieu urang mah lain eta tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi eta mah sakadar contoh hungkul jakolot bage nyaritakeun bukan itu tingkatkan kualitas kamu itu hanya sebatas ekonomi tetapi kualitas dirimu harus betul-betul manfaat buat kamu dan buat bangsa dan negara cakolotna nah etalah contoh-contoh lu kitu teh loba luar biasa baik di luar negeri di dalam negeri geus teu kurang-kurang urang mah tingkatkeun diri urang kualitas urang indallah lamun kamari henteu pati resep maca sholawat paksa ku urang kuari ningkatkeun kualitas sebab naon sebab diri urang bakal maot di akhirat anu pangheulana hudang Kangjeng Nabi na langsung umati mana umat kaula Jibril mana umat kaula nu paling ti heula ditanyakeun ku Kangjeng Nabi lain anak lain pamajikan ummati tah anu katempo paheulana jelema nu loba maca sholawat ya Allah ya Rabbi ieu mah geus teu kadele-dele ku Kangjeng Nabi diangsongkeun ge ieu cenah Haji Pendi teu wau Haji Saipudin naon berarti diangsongkeun wau kos kieu nya langsung baca sholawat itu mah terhasut beureun ieu sholawat paksa ningkatkeun kualitas urang paksa urang ulah loba-loba maca sholawat nah sapoe sapeuting 4.444 kira-kira emang dasar pinarakaeun meureunnya teu daekeun ngapain di geus 4.444 balamun teu kuat 444 lamun obakeun 44 ujungna moal maca ieu mah budak ujungna moal maca ka jieu atuh 24 jam mantak naon sajam urang teh nyelangkeun sajam deuk meunang sabaraha bae ya Allah ya Rabbi 24 jam Masya Allah pake naon teh si waktu jangan ningkatkeun kualitas urang indallah tasbih bawa ku urang meuli urang tasbih sajam jam sabaraha aja Korea coba aing mah rek penting bae ya mulai jam 12 eureun jam 1 deleukeun ku urang jam maca salat mah henteu deleukeun jam bae emang urang umat tarolol teu maca sholawat tuh nya mah tasbih saha sih eta tasbih saha tuh nya mah maling lain di mana bae di tempat kaji ge maling bae sholawat saja jangan ningkatkeun kualitas indallah urang moal ka mana deui bae ya Allah ya Rabbi jenderal hai letnan hai RT koit kiai pupus Haji Pendi modar aduh Kangjeng Nabi wafat kiai pupus Ustad mah maot Haji Pendi mah modar aduh jelas baparae lah kabeh nah iya kualitas urang mantak naon salila hirup geus sabaraha umur ayeuna geus boga sabaraha ribu sholawat lamun urang ningali mama di itu tuh di Bandung teh Cibitung anu sok haulna seminggu ramena luar biasa eta catatan maca Qur'anna begitu mawat aya catatan nanya tamatna 5.900 kali tamat Masya Allah tasih berarti sabaraha kali
eta nunggu-tunggu teh dia geus sabaraha kali tamat atuh jalan teu kaitu jakurana ke leungit kurana leungit tanyakeun ka anakna aya teh anakna ge kuran bapak kemana kuran yang mana pak kuran yang biasa dipakai lama bapak dijual atuh tuh dek baca kumaha kuran ge dijual pamustungan nah iya tingkatkan kualitas kadahanan jadi wali Allah eta teh gara-gara ningkatkeun kualitas wali Allah teh kekasih Allah kadahanan jadi solihin anu hablum minallah hablum minannas rapi kadahanan urang mah pecinta wali pecinta solihin bae tingkatkeun kualitas urang asal cinta jelema ka solihin cinta ka wali pasti engkena aya sinar nyorot ka urang hayang nurutan jelema mah kumaha dipake kacintana almarhum aman ahabba jelema mah kumaha dipake karesepna ke di akhiratna ge dihijikeun jeung si eta dipake karesep ku urang kuari di duniana resep kasap pasti manehanana hayang nurutan kuari resep ke presiden Jokowi pasti nurutan resep ayeuna ka menteri atau ka wakil pasti nurutan urang dia kan cinta kabeh urang dia mah cinta Jokowi, cinta wakil, cinta DPR nu ayeuna. Cinta mah geus kanyahoanna banget lah pokona. Kanyahoan karasa jujur jeung adilna kunyana ge karasa. Teu masalah ya mah. Teu masalah keur carita ieu mah keur carita. Daripada sia ka dihenteu ka ditunta. Nah ieu mah keur carita tingkatkeun kualitas urang. Geus kajen teh urusan dunia ieu. Geus ulah kumaha teh dunia mengkajen di urusan kunyana ge teh keur di urusan urang teh ku caranyana. Kajen urang mah tinggal nemah mah sapira rakyat. Geus antepkeun urang bae. Engke ieu dihareupeun Allah kumaha tingkatkeun kualitas orang mumpung hirup. 24 jam masa teu sajam-sajam acan sih pake takarrub ka Allah nu khusus. Selain salat 5 waktu ngantak naon metak sajam selawat sabaraha bae meunangna geus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aju ngeusan ka karang hiji doang. Wah, teu beres. Urang teu beres. Ulah langsung assalamualaikum. Terus baca deh. Hayu sameunangna. Eta belajar ibadah teh kos kitu. Belajar ibadah teh paksa. Engkena mah geunaheun bakal ge. Urang lamun geus terbiasa jam sabaraha ye urang ngeunahna, terserah ente sebab kan aktivitas beda-beda kan. Aktivitas anu di pabrik meureunna anu kuari pabrikna seperti kieu anu tani meureun tanina ge seperti kieu tani di mana tuh jalahan ge eueuh wali tangkal jagong di sisi tembok tadi kula neuleuh nya tangkal jagong sisi tembok heran ieu mah ka urang uwung sakula geus seulahan jasa ye budak ge kajeun kumaha ge engkene eta sabaraha tangkal jagong mun teu ribut kajeun kumaha ge ribut cek ieu mah aing cek ieu aing cek ulah gara-gara jagong si dibunuh geus maning teu kuali cabutan habak teh keur ngomong doang keur ngomong ieu deuk ka mana aktivitas urang kuarikeun kieu warung sakira terserah ka mah urusan mah pribadi masing-masing ngan jam sabaraha urang geunana pilih kulangan sakadar mere jalan hungkul tingkatkeun kualitas urang geus maot kaduhu geus maot kaduh ente cenah kieu shalawatna nu mana nu ente resep Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammad litan halu bil muqaddatan farjul panjang ting cenah teh mah resep atuh tunjina munjiat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman tunjina bi nya eta ge panjang keneh ulah tuh eta bae tuh Allahumma sholli sayyidina Muhammad Allahumma sholli sayyidina Muhammad la ja'anat alil wujuh eta ge cenah hese panjang kene salat mukhtar atuh
sempat mutar gitu eta panjang teh ieu mah budak keresep ieu mah keresep paksa kurang mana sholawat anu urang resep eta nu akur jeung urang cek Imam Ghazali nu urang resep eta nu akur okos obat ya obat nyeri hulu iya bae sia mah teu sopan ge nyeri hulu teh teu sopan obat sakit kepala kan mah bodrek gitu kan aya prokol aya naon deui pantogin aya naon deui tambah siap pantogin mah dan lain-lain sebagainya aya jelema siriet sirah ku bodrek tejat nanti akur prokol takur dekolgin takur dan lawan bae takur akurna ku bodreksin berarti eta nyana berkualitas bayi berartinya nah ya balikan deui ulah teh nya ieu mah ulah teh urang tingkatkeun kualitas urang indallah dunia mah geus diatur ku Gusti Allah nah, jam sabaraha terserah apa nu teh subuh apa nu jam 12 apakah nu beurang ba'da zuhur apakah menjelang maghrib cenah jauh waktu kula siapa tolol kabeh eta ka waktu 24 jam banyak eta nu bagus mah cenah jam 3 tah eta jam 3 tapi teu daek hudang atuh da kira geus shalawat hudang ti penting tahajud ulah loba-loba 2 rakaat karasan kayak di jero kubur engke bakal di jero kubur tak kualitas eta bae geus urang hudang penting langsung mandi salat Allahu Akbar 2 rakaat geus sakitu mandi wudu 2 rakaat Allahu Akbar hayang keneh ge lah jak kieu ge 2 bae cek kitu geus teu kuat-kuat amat sarakaat itu mah hudang geus masalah aju sarakaat ge bari diuk ku teu kuat-kuat sarangkatnya bari diupitir Allahu Akbar bari diuk asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah salam deui datang kieu ya nggak ieu tingkatkeun kualitas urang indallah nya sakitu sebab naon tadi sebab aya nu terlupakan bahwa di pinggir kanan urang malaikat di kenca urang malaikat catat eta supaya orang lebih hati-hati wali teh hati-hati lantaran ingat aduh aya pencatat rempan Masya Allah karim mata orang deui teh dicatat dege dicatat kabeh dicatat Masya Allah kudu kaliwat ingis lamun teu katobatan geus sabaraha maharim anu mun urang paeh kabawa ka ditu mun Allah teu ngahampura rek kumaha sakali deui dina pangaosan ayeuna teh sakaligus ngadoakeun ka almarhumah jeung para almarhum nu tadi dicaritakeun khususna umumna dulur-dulur urang kabehan nu geus marawat bapa urang uyut urang kabeh ieu terutama urang ye nya tingkatkeun kualitas urang selain daripada salat anu 5 waktu coba supaya ningkat kualitas orang indallah baca sholawat atau Quran naon nu urang resep sangkan urang maot aya engke tah deuleu Masya Allah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah almarhumah akrab jeung simkuring lamun ka Cilongok breng jeung anak-anakna tadi menghadap KB asal ka Cilongok bae ka kula wah geus ngalal coprak bae maksudna ngobrol kunaon eta ku akrab begitu kula di bejaan kabeneran keur kurang sehat lobalah anu kula teu datang lain ieu bae insyaallah je kula lamun sehat ke tahlil malam tadi nama kamari can sehat malam kahiji ge can sehat nah insyaallah ka opat ieu alhamdulillah rada ku Allah diberi sehat
ieu mah eueuh deui nya geus aya di alam barzakh, alam katutupan antara anjeunna jeung urang nya geus balik ngamimitian alam akhirat, alam barzakh. Teu butuhan cau, teu butuhan kue, teu butuhan daging, teu butuhan sop, butuhna doa. Ya, doa. Jeung ieu sedekah irhamu mautakum sedekah. Sedekah tah ieu dina anu ngadaharna urang tapi ganjaranna mah ka manehna. Ngadaharna mah urang gitu. Tah naon nu dahar ka urang ganjaranna cep asup ka kubur. Urang ahli sunnah wal jamaah Muhammadiyah mah teu percaya kajen Muhammadiyah teu percaya oh masalah nyana-nyana urang-urang geus kajen urang mah percaya penuh sebab naon udah caritakeun dalilna loba sejarahna jeung dongeng-dongengna ambalaya geus kajen. Jadi mah kuari urang doakeun almarhumah Ibu Hajah Sukatna tadi mudah-mudahan mautna mawa iman Islam, dosa-dosana ku Gusti Allah dihampura, amal ibadahna ditarima, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Keluarga nu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere salalabar, tur dibere tawakal ala Allah. Urang nu hadir di dieu kuabehan bakal nyusul, mudah-mudahan menta ka Allah urang bisa dibere husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Tur salila urang hirup memeh maot bisa ningkatkeun kualitas urang dengan berbagai ibadah-ibadah anu urang resep, jeung mudah-mudahan urang dibere resep teh ku Gusti Allah. Asal geus dibere resep ibadah mah emang kumaha gitu. Aduh, lamun geus dibere resep nu paling indah di dunia kecuali ibadah. Namun urang geus dibere resep nu indah, mobil, hotel, gedung, kendaraan, makanan, minuman, wanita tidak ada. Lamun jelema geus bisa ibadah, ngarasakeun nikmatna ibadah, ieu kabeh eueuh nanaonan. Tah kadanan ku kitu mah maksakeun nya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.